Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami di kelas 12 MIPA 2 bakal nampilkan materi drama Sunda. Ieu peta konsepna. Apresiasi drama. Wangeunaan drama. Nurutkeun etimologina, kecap drama teh asalna tina bahasa Yunani, nyaeta tina kecap drama anu hartina gerak. Tina eta kecap bisa ditafsirkeun yen drama teh karya sastra anu ngautamakeun gerak jeung tingkah laku. Saupama eueuh gerak, henteu bisa disebut drama lantaran unggal-unggal karangan atawa naskah drama miharep ayana gerak atawa engkak paripolah anu ngagambar kehidupan manusia. Sejarah kamekaran drama. Dina kahirupan masyarakat Sunda geus nyapak seni anu geus lila tumuwuh sarta hirup ti generasi ka generasi. Nu marupa seni pintonan di antara bae longser. Dina kamekaran nu saterusna wangun pintonan dirarobah jadi satu seni pintonan anu dilarepkeun kana wangun sandiwara rakyat. Jejer caritana biasa dicokot tina carita-carita buhun anu geus nyampak di masyarakat, upamana bae sarita pantun jeung dongeng seperti Lutung Kasarung, Munding Laya di Kusuma jeung Sikabayan. Naskah drama nu munggaran aya di Tatar Sunda, di Pikawanoh bareng jeung ayana lakon nu katelah Ganding Karasmen. Ganding Karasmen mimiti di Pikawanoh ku masyarakat Sunda kira-kira tahun 20-an. Sanggeus masyarakat wanoh kana opera barat komedi Istanbul. Bag-bagan drama. Drama teh dipasing-pasing dumasar kana hiji cara mintonkeunana, 2 sifatna, 3 babagian drama jeung 4 unsur-unsur drama. Hiji dumasar cara mintonkeunana. Drama rakyat. Drama rakyat nyaeta drama nu asalna ti rakyat sarta tumuwuh di kalangan rakyat. Biasana aya jeung dipake dina kagiatan atawa upacara-upacara nu sifatna tradisi, contohna longser. Drama modern. Drama modern teh biasana sok disebut tunil atawa sandiwara. Disebut drama modern kusabab dina pagelaran geus aya jarak antara nu lalajo jeung nu maen, panggung, make up, dialog, sarta aya naskah teks. Contona drama 3 babak, Sangkuriang Dayang Sumbi, Benang Utuy, Tatang Sontani, Masitoh, Benang Ajib Rosidi. Drama klasik. Drama klasik nyaeta drama carita anu medar caritana ngeunaan kahirupan dewa-dewi Yunani. Caritana naskah drama
The Legend of Yunani karya William Shakespeare. Gending Karasman. Gending Karasman sok biasa disebut drama suara. Nyaeta carita nu dialogna dina wangun kawih dipirik ku Waditra. Iskandar Wasit 2003. 6. Sedangkan Rusyana 1882 145 ngeceskeun nu disebut Gending Karasman teh nyaeta drama anu pagunamanana ditebakeun. Caritana sangkuriang beunang STA Sunaria Nyi Rambut Kasih beunang Wahyu Wibisana Lutung Kasarung beunang Sayudi 2 dumasar kana sifatna tragedi. Tragedi teh nyaeta carita drama anu enas-enasna mah nyaritakeun hal-hal anu pikasediheun nu kaalaman ku palaku utama kusabab nasib anu mihak ka manehna. Komedi teh nyaeta carita drama nu pinuh ku hal-hal pikasarieun sabalikna tina tragedi. Ngahibur jero paguneman biasa mangrupa sindir sampir sarta akhir caritana pikabunga. Melodi drama mangrupa lakon atawa sentimental ngeugeterkeun jajantung sarta pikasediheun kusabab ngagarap alur jeung kalakuan anu kaleuwih. Sedangkeun penokohanana kurang diperhatikeun. Purge nyaeta carita drama anu caritana leuwih nyoko kana alur caritaan tinimbang kana penokohan atawa kana karakteristik sarta caritana pikalucueunana kaleuwih atawa sangeunahna. Babagian drama. Babak nyaeta ngarangkum sakabeh kajadian nu lumangsung di hiji tempat tina urutan waktu nu tangtu. Adegan teh nyaeta bagian tina babak anu watasna ditangtukeun ku robahna kajadian anu patali jeung dating atawa inditna saurang palaku carita kaluar. Prolog nyaeta bubuka tina bagian naskah mangrupa panganter naskah anu eusina bisa atawa sababaraha katerangan atawa pamadengan pangarang
ngeunaan carita nu rek ditepikeun. Dialog teh nyaeta paguneman dina karya sastra dua jelema atawa leuwih pikeun ngungkapkeun watek jeung pikeun ngalancarkeun pasemon atawa mimikna nyaeta ekspresi robahna beungeut pikeun mere gambaran emosi anu kaalaman ku palaku. Epilog sebalikna tina prolog ditempatkeun di hareup nu mangrupa bubukan naskah, sedangkan epilog ditempatkeun di tukang mangrupa panutup. Opat unsur-unsur drama. Tema dina drama umumna teu jauh bedana jeung tema dina puisi atawa prosa fiksi, nyaeta pokok pikiran anu dikandung ku eusi carita. Palaku atawa penokohan dina drama teh nyaeta ngaran jelema katut pasipatan anu ngalakukeun dina carita drama. Palaku teh biasana disebutkeun tina bagian awal naskah drama anu henteu kaasup kana lalaki. Latar mangrupa identitas pasualan drama salaku karya fiksionalitas anu ditembongkeun salawat ku palaku jeung galur atau plot teh nyaeta rakitan rupaning kejadian nepi ka ngawujud jadi leunjeuran carita. Amanat teh nyaeta pesen anu hayang ditepikeun ku pangarang ka nu maca. Sakitu ti kelompok abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.